Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, patepang deui sareng simkuring Ajeng Naila di kelas 11 IPS 4. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Balai Indah. Sababaraha minggu katukang daerah Balai Indah Kabupaten Bandung kakeunaan rupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna cai di Wahangan Citarum. Dumasar kana data ayeuna kurang leuwih 1536 imah katut wangunan sakola jeung pamarentah kakeueum ku cai Wahangan Citarum. Panyebab budalna cai Wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung loba runta anu ngahalangan kokocoran anu ngabulalakeun cai jadi ngayembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa anu ka sababaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat, teu saeutik ayeuna korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayeuna musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tareka ngumpulkeun warga kanggo sumbangan ka warga anu keunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.